Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Kita yang video seorang mulai. Ayo sampai yuk. Andin, mana karena mana seorang mulai. Kurang kenal, kurang mana sih? Kurang ayahnya. Kalau dulu si kawan ini, nyatu lagi lagi banget. Mana ke dalam? Kalau aja Surabaya itu kita. Ayo, ayo. Tapi kita sampai di dalam. Jadi salah satu ini gimana ya ayah sekalian kerja di sisi sawah. Iya, panas banget, euy. Iya nih. Neng. Iya nih. Masak goreng ayam kan sekan AA. Kalau aku nengnya wae menuju orang aku. Sami-sami ada. Terus si Amu kumaha geus ngarep suka kan. Sebenarnya mah neng jeung yang dibilang tapi neng sebogoh. Si Ujang anu ngomong saya lain. Leres tapi dah kurang mah kita kasih eta mah. Si Ujang mau jeung boga, nah abdi mah cuma gawe di sawah. Ujang mah gitu udah atau sekurang. Ya, capek. Dituang terus dimasakkan. Ya, nuhun teu dituang. Itu mana tadi kayangan kalah kanyamperan si kabayan. Ambu. Kabayan ulah nyamperkeun si Iteng wae. Heula tuh ambu can di emau eta. Ayo Iteng. Si Iteng pun mawa si Iteng balik. Iteng teh kan ambu teh pas jodoh ka Iteng.
mana geus jauh. Si Ujang mah sagala boga ari si Kabaya mah mandesuh. Ya mandesuh. Masa depan suram. Di tengah perjalanan, Maranehna pemanggil jam seterusnya dibawa. Ujang menuntut anggo anu kasep anu bager. Bade di sawah bade ka imah. Ini pada di awal motor. Lempang lewat sehat. Iya tuh ayo motor apa halus tuh. Lewat situ atuh iseng. Ih ambil mah. Gerah naik. Ayo sok. Kabaya bersedia akan mencerita asik-asik jam sedang. Domba kuring di angon-angon kukuring, di paraban kukuring, di pandian kukuring. Kabayan nya. Kudu nanti ketemu juga nu sedih gitu. Si Iteng euy dijodohkeun jeung si Ujang. Oh, si Ujang nu sombong teh ya? Heeh. Bae atuh da jodoh mah nu ngatur. Ayo ah, Heuleuh mun diburu-buru pisan bade ka mana? aya ieu Paryogi di Pak Haji euy. Oh nya atuh nya ka kade di jalana nya. Kabayan. Nya Mang, Bade ka mana? ke Wah Haji euy. Oh nya tuh. Nya tuh teh heula. Ayo. Kabaya nukar menuju ka imah Pak Haji ka pangisi Inang jeung si Ujang. Bade ka mana? Adieu. Mana kabayan? Mana lempang, nah tuh pakai motor. Poho teu boga motornya. Ulah gitu. Ayo atuh Ayo ah. Kumaha sih si Ujang 2 bulan geus mulai hutang. Telepon we atuh, nomor geus teu aktif. Ayo atuh rantean di dieu. Ini langsung menyesep ke kieu. Di tengah perjalanan, Ujang dan si Itang di halaman kue hangus sadar si Ujang cenah Punten teh bagi Tumarot. aya naon ieu? Hari mana Ujang teh paling mana bumina teh? Nah, ieu mah si Ujang atuh. Oh. Ujang mana teh bungana 10% 30 juta teh dibayar-bayar ka mana wae Ujang. Oh, teh mesa barang mewah, ngahutang lain gawe. Ah, kurang mah teu ikut campur. Kela bade ka mana maneh? Turun heula maneh. Mana A? Geus kurang banget. Ulah A. Mana lo bang hutangna? Ulah A. Apa? Ulah A. Ulah A. Si Itang akhirnya nyahoan si Ujang teh loba hutang karenta. Ayeuna manehna geus ngarestukeun hubungan si Itang jeung si Kabayan. Masih lah 2 bulan. Langsung menyesep ke kieu. Kamarananya. Kamu anjing lo. Lembur. Apa Tapi ini pindah nggak? Ada lagi kamu ini pas. Lu yang ngambil rantangnya dia. Jangan pakai sendal. Pegel say. Tapi lu jangan pakai sendal ge. Lu harus zaman ayeuna sendalnya.
Yung lahat, man, ate. Ngonong, ay ka kan nahana.